lamun bilang mana gitu cek sebagian katerangan lamun geus jalmi nyaeta ngabalir ti ulama kalalabur ti ulama ku Allah bakal dibasihan balai tilu balai hiji bakal dicabut nyaeta kasabna tina kaberkahan kade muka dua dipasihan pamimpin anu dolim nuka tilu nyaeta secara singkat bila mana dicabut Yuswa nyaeta kalawan teu mawa iman sareng Islam ta eta ciri-ciri jalma anu ngabalir ti ulama anu kabur ti ulama komo ayeuna mah seueur jalma anu nyacat ngahina-hina ka ulama kumaha kitu kade eueuh deui cek sebagian katerangan urang sadaya tuturkeun ulama-ulama anu jaluhur anu jelas anu urang teu pernah nyaeta urang boga sapertos nanti Kanjeng Nabi ka sahabat ka waliullah nyata ka guru anu malalasbur terus ka guru deui guru tah kitu lamun dijujutna sapertosna lamun abdi diajar alif-alifan ti saha guru abdi teh gaduh guru deui guru abdi teh gaduh guru terus nah ieu teh pernah boga tetep teh kemudian kisah gitu kade urang teh kudu sing apik sing taliti nah dina agama diparentahkeun kudu ikhtiar artina kudu taliti kudu apik kade kemudian kisah gitu urang sadaya sok atuh urang teh lamun laras-laras hayo urang lebet kana tempat anu kalintang saena salah sahijina we nyaeta urang kudu kersa talabul cek sebagian katerangan sahaja maan calik ngariung dina riungan tolabul ilmi terus nguping kana kalam Gusti Allah jeung eta jalma ngamalkeun kana eta kalamullah wallah bakal dibere dipasihan sabaraha genep rupi ku Gusti Allah hiji wallah bakal dipasihan rezeki anu halal eta parentah Allah secara singkat duka dua bakal disalametkeun tina siksa kubur nuka tilu bakal ngaliwat kana cukang siratal mustaqim seperti kilat eta jalmi anu sok kersa ngariung dina riungan tolabul ilmi terus nguping kana kalamullah artina Al-Qur'an jeung ngamalkeun kana eta ayat suci Allah di antawisna gitu jeung anu saterasna ku Allah bakal pangdamelkeun hiji bumi di surga Gusti Allah jeung nu saterasna bakal dikumpulkeun jeung pirang-pirang para nabi lamun jalmi resep ngariung dina tolabul ilmi sarta nguping kalamullah sarta ngamalkeun kana kalamullah di antawisna anu neme sapali tamana kasadayana atawa ka barangkali sadeatsana ngayakeun acara dek urang hadros sadeatsana hadros sok ngalapil berkah heula nyaeta urang ku aosan Al-Qur'an sareng sholawat tak gitu sabab jelas saur Nabi gitu mun sakitu ieu mah secara singkat bae dasarna beresna sagala urusan atawa padamelan urang sadayana bujeng-bujeng anu urang batin dohir bujeng-bujeng anu dohir batin tetep eta kudu make ilmu cek sebagian keterangan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin
tapi kapentang dina kitab Jubat nyaeta lamun urang nyaeta ibadah amal tanpa ilmu tapi tetap kedituna bakal al ilmu nyaeta bigori ilmin kadituna layang pak moal manfaat